Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukan ku si topeng mayit jeung Mbah Camati Sakti, jirimduan anak ting kolebat ting jorelat dirupa makalangkang. Beuki lila, beuki cepet antukna jago anu can tepi kana tahapan puncak elmuna teu bisa nuturkeun kecepetan gerakna anu tarung. Sanca dawuk jeung Sangajaya bisa ngarti kana kaayaan. Tahapan ajen pangarti Mbah Camati Sakti setan galunggung memang leuwih punjul batan maranehna duaan. Laras anting anu milu ngabandungan kana dumangsungna tarung kawilang rada salampang oge hatena. Sabab can aya tanda-tanda Mbah Camati Sakti bakal dirubuhkeun kunu jadi salakina. Laras anting ngadeukeutan ka Sanca dawuk bari terus nyarita. Hebat oge ya si setan galunggung teh Kang Sanca. Elmuna teh teu bisa dianggap enteng. Abdi teu nyangka ari sugan teh teu kieu ya kamampuan eta aki-aki teh. Salaki abdi pangijeun lawan anu berat ieu mah. Kumaha kira-kirana nurutkeun Kang Sanca mampu moal salaki abdi ngalihkeun jadi lawan. Sanca dawuk ngareret ka laras anting bari nyerenge seuri terus nyarita. Henteu kudu salampang Nyimas. Sanajan bener Mbah Camati Sakti hebat elmuna, kangaranan ngalawan salaki Nyimas, nyatana si topeng mayit tetap moal bisa menang. Sing percaya karena caritaan akang. Ngan memang kudu diaku terus terang. Ajen pangarti Mbah Camati Sakti leuwih hebat batan akang oge Sangajaya. Mun seug lain salaki Nyimas anu jadi lawanna, wah geus dipastikeun rubuh ti tadi keneh oge. Caritaan Sanca dawuk memang teu nyalahan. Cacakan lamun lain si topeng mayit anu jadi lawan Mbah Camati Sakti geus bisa dipastikeun rubuh eleh jajaten ti tadi kene. Tapi nying hareupan lawan seperti si topeng mayit, Mbah Camati Sakti si setan galunggung bener-bener nengar cadas,
kakara ayeuna manehna panggih ejeng lawan anu saperti kitu. Tarung anu lumangsung beuki ragot. Kesang geus masihan sakujur awakna Mbah Camati Sakti sesetan galunggung. Dalah sanajan si Topeng Mayit oge sarua manehna capeun. Mbah Camati Sakti sesetan galunggung. Sanggeus nanyaho kamampuhan lawan anu saperti kitu, manehna nangtukeun sikepna pikeun mungkas lumakuna tarung ku jurus anu pamungkas. Kakara sababaraha kali Mbah Camati Sakti ngagunakeun jurus pamungkas mangsa nying hareupan anu jadi lawan digunakeun di mana pinanggih ejeng lawan anu berat. Si Topeng Mayit pikeun dirina jelas mangrupa lawan anu berat anu moal bisa dirubuhkeun upama ngan ukur ngandalkeun tarung ku cara saperti kitu. Jeleng Mbah Camati Sakti ngagajeleng luncat ka tukang, pancuh dina tangtunganana, ngatur napasna anu ngahega. Si Topeng Mayit oge sarua henteu ngudag anu jadi lawan tapi ngatur renghapan napasna. Dua tetepan bantro Mbah Camati Sakti ngawangun pasangan dina jurus pamungkas. Kadenge sora urat-urat ejeng tulang-tulang leungeun anu ting tarak-tak disarada nandakeun manehna musirkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Tarak-tak tarak-tak. Topeng Mayit ilaing memang hebat. Dewek kakala aja da pagih jeung lawan seperti ilaing euy. Salila dewek bakalangan di dunia kajawalan kakala aja da pagih jeung lawan. Kudu tarung anu cukup lila. Tapi ayeuna urang pungkas lumakuna ieu tarung deuleu dewek atawa ilaing anu bakal rubuh sia. Si Topeng Mayit bisa ngarti kana sikap ejeng caritaan anu jadi lawan. Neboga karep hayang mungkas lumakuna tarung ku cara ngagunakeun jurus anu pamungkas. Kadenge si Topeng Mayit nyarita ditujukeun ka Mbah Camati Sakti. Sok, geura gunakeun kakuatan pamungkas ilaing setan galunggung. Pikeun nganggeuskeun lumakuna dina waktu ayeuna ieu tarung. Coba, dewek beuki panasaran ye. Jadi sia Topeng Mayit ya. Mbah Camati Sakti ngagerot tari nu dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan bisa notoskeun kana kekendangan ceulik anu jadi lawan. Awakna ngalayang dina kecepetan ejeng kakuatan anu sapinuhna. Si Topeng Mayit oge ngalakukeun tindakan anu sarua. Dua sumber ilmu ejeng dua sumber kakuatan harita bantrok di Jomantara dina kaayaan awak anu masing-masing ting kalayang. Dua hawa kekuatan sakti bantrok di Jomantara kadenge sora anu ngabeledag buk wush dos ceger. Dua jirim pada mental baralik deui ka tukang ting kalayang dibarengan ku dua sora anu ting galero nyata sora Mbah Camati Sakti ejeng sora si Topeng Mayit. Mbah Camati Sakti lagragna teu beda tinangka asa ngegedebut anu satarusna ngabebengkang teu bisa hudang. Sedengkeun si Topeng Mayit ngajuralitkeun awakna sababaraha kali anu satarusna dua sukuna napak dina lemah kalawan merenah. Ku kajadian anu saperti kitu jelas bisa kabandungan ku sararea nu ningali kana lumangsungna eta tarung. Si Topeng Mayit tetela leuwih punjul batan anu jadi lawan. Mbah Camati Sakti ngan ukur tinggal gular giler panon bari tina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu masih keneh haneut, bibirna sumengir nahan kanyeri. Si Topeng Mayit katingali ngalengkahkeun sukuna nyampeurkeun ka lebah Mbah Camati Sakti anu geus rubuh maring lemah dina kaayaan eleh jajaten. Si Topeng Mayit nangtung gigireun Mbah Camati Sakti anu ngagoler dina luhur taneuh. Kadenge si Topeng Mayit nyarita, kumaha setan galunggung, geus teu panasaran deui aya namanya ilaing ku dewek. Lamun masih keneh panasaran, dewek masih keneh sanggup pikeun neruskeun lumakuna tarung. Mbah Camati Sakti kawilang jago kolot anu nyatria dina negrakeun sikepna. Manehna ngaku kana kahebatan ejeng kaunggulan anu jadi lawan. Dewek memang kudu ngaku kahebatan Andika Topeng Mayit. Wijeng katang tuan anu mako, dewek moal mulang ka tempat asal.
tapi dewek yang direk ngabaktikeun diri ka Andika. Hade lamun kitu Camati Sakti. Ngandung harti ilaing ngarti kana kanyataan anu kudu ditarimakeun jeung ku kesadaran. Jalma seperti ilaing memang dibutuhkeun ku dewek. Derugi keur dewek upama narima ilaing jadi anggota paguron Topeng Laras. Timimiti poe eta Mbah Camati Sakti si setan galunggung ngabaktikeun diri jadi anak buahna si Topeng Mayit sekaligus jadi anggota paguron Topeng Laras. Nurutkeun ijiran si Topeng Mayit, iwal ti Mbah Camati Sakti si setan galunggung anu bakal bisa ngalaksanakeun pancen mawa sirahna Jaka Sinangling ejeng ayu manganti. Sabab dina bantrokna kekuatan oge kudu ijen jajaten ngalawan Sirawing, tangtu Mbah Camati Sakti bakal mampu ngungkulan Sirawing. Kitu hasil pamikiran si Topeng Mayit dina waktu harita. Dumasar kana eta tinimbangan pikeun nyumponan kahayang pamajikan anu keukeuh nagih wae menta sirahna Jaka Sinangling ejeng ayu manganti. Harita si Topeng Mayit terus ngajakan badami ejeng Mbah Camati Sakti. Laras anting oge aya milu ngebandungan obrolan. Laras anting anu harita kadenge muka caritaan. Mbah Camati Sakti, kuring jeung anu jadi salaki pangna ayeuna ngageroan ka dieu teh memang aya hal penting anu memang hayang dibadamikeun ieu teh. Kuring sabenerna mah geus lila ieu teh nyedem ka hayang nepikeun ka ayeuna can laksana. Kituna teh lantaran kudu jadi salaki can kaukur jalma anu kudu ejeng bakal mampu ngawujudkeun karep jeung kahayang kuring. Mbah Camati Sakti si setan galunggung nyarenge seuri bari ngabagikeun paneutupna ka si Topeng Mayit ejeng Laras anting teu lila kadenge manehna nyarita. Nah boga kahayang naon kitu Laras anting teh. Bet piraku aya kahayang teu bisa laksana onaman. Sedangkeun apan pamajikan si Topeng Mayit pamimpin paguron anu geus sohon. Cik, aya kahayang naon? Laras anting anu harita kadenge nyarita deui. Kahayang teh lain mangrupa harta banda atawa perhiasan, tapi kahayang anu memang tumali ejeng kahayang hate kuring ki. Tah eta kahayang teh nyaeta kasanggupan anu jadi salaki rek mere hadiah nyumponan kahayang kuring. Nyaeta hayang sirahna jelema anu ngaran Jaka Sinangling anakna Sirawing jeung ayeuna manganti anu jadi pamajikan Jaka Sinangling. Kitu tambah Camati. Si Topeng Mayit neuteup antep ka Mbah Camati Sakti teu lila terus nyarita. Naon anu diomongkeun ku Laras anting bener. Ngan dewek asana teh keur naon boga anak buah ejeng jalma-jalma anu rek bakti ka dewek. Upama kudu turun leungeun langsung ku sorangan. Jadi pikeun urusan anu saperti kitu sakuduna aya jelema anu bisa dipercaya pikeun ngalaksanakeunana. Mbah Camati Sakti si setan galunggung ngehkeh seuri bari terus nyarita. Nurutkeun ijiran si Topeng Mayit, iwal ti Mbah Camati Sakti si setan galunggung anu bakal bisa ngalaksanakeun pancen mawa sirahna Jaka Sinangling ejeng ayu manganti.
Sabab dina bantrokna kekuatan oge kudu ijen jajaten ngalawan si Rawing, tangtu Mbah Camati Sakti bakal mampu ngungkulan si Rawing. Kitu hasil pamikiran si Topeng Mayit dina waktu harita. Dumasar kana eta tinimbangan pikeun nyumponan kahayang pamajikan anu keukeuh nagih wae menta sirahna jaka sinangling ejeng ayu manganti. Harita si Topeng Mayit terus ngajakan badami ejeng Mbah Camati Sakti. Laras anting oge aya milu ngebandungan obrolan. Laras anting anu harita kadenge muka caritaan. Mbah Camati Sakti, kuring jeung anu jadi salaki pangna ayeuna ngageroan ka dieu teh. Memang aya hal penting anu memang hayang dibadamikeun ieu teh. Kuring sabenerna mah geus lila ieu teh nyedem ka hayang, nepikeun ka ayeuna can laksana. Kituna teh lantaran kudu jadi salaki can kaukur jalma anu kudu ejeng bakal mampu ngewujudkeun karep jeung kahayang kuring. Mbah Camati Sakti si setan galunggung nyerenge seuri bari ngabagikeun paneutupna ka si Topeng Mayit ejeng laras anting teu lila kadenge manehna nyarita. Nah boga kahayang naon kitu laras anting teh? Betiraku aya kahayang teu bisa laksana onaman. Sedangkeun apan pamajikan si Topeng Mayit, pamimpin paguron anu geus sohor. Cik, aya kahayang naon? Laras anting anu harita kadenge nyarita deui. Kahayang teh lain mangrupa harta banda atawa perhiasan, tapi kahayang anu memang tumali ejeng kahayang hate kuring ki. Tah eta kahayang teh nyaeta kasanggupan anu jadi salaki rek mere hadiah nyumponan kahayang kuring. Nyata hayang sirahna jelema anu ngaran Jaka Sinangling anakna si Rawing jeung ayo manganti anu jadi pamajikan Jaka Sinangling. Kitu tah Mbah Camati. Si Topeng Mayit neuteup antep ka Mbah Camati Sakti teu lila terus nyarita. Naon anu diomongkeun ku laras anting bener. Ngan dewek asana teh keur naon boga anak buah ejeng jalma-jalma anu rek bakti ka dewek. Upama kudu turun leungeun langsung ku sorangan. Jadi pikeun urusan anu saperti kitu sakuduna aya jelema anu bisa dipercaya pikeun ngalaksanakeunana. Mbah Camati Sakti si setan galunggung ngehkeh seuri bari terus nyarita. Teu kudu leutik hate. Lamun memang percaya ka dewek, serengkeun ka dewek nya anu bakal ngalaksanakeunana. Jadi si Jaka Sinangling teh anakna si Rawing. Dewek asa geus kungsi ngadenge ka eta ngaran. Nya bener, mun teu salah mah si Rawing kawilang jago anu geus boga ngaran ogelin. Laras anting imut bari terus nyarita deui. Memang bener Mbah Camati. Ngaran si Rawing kaasup jago anu geus dikanyawankeun ku jago-jago anu aya di dunya kajawaraan. Ngan nurutkeun ijilan salaki abdi nu ngaran si Rawing moal mampu ngungkulan ajen pangarti Mbah Camati Sakti. Upama teh mah nepikeun ka kajadian pantro kakuatan ijen jajaten. Salaki abdi sabenerna mah geus aya pikiran rek mercayakeun pikeun mere pancen ka Mbah Camati Sakti. Memang kudu kitu. Dewek anu bakal ngalaksanakeunana. Kangaranan putus sirah dua jelema tur salaki ejeng pamajikan mah moal make kudu bingung ejeng susah dina ngalakukeunana. Kumaha ieu teh? Nah dewek wae ini pikeun ngalaksanakeun pancen. Si Topeng Mayit ungeug bari terus ngajawab. Bener Camati Sakti. Dewek mercayakeun ieu hal ka ilaing salaku jalma kepercayaan dewek. Sabab di antara sakabeh anak-anak buah dewek iwal ti ilaing anu kaukur pikeun ngalaksanakeun ieu pancen. Jadi ilaing sanggup pikeun ngalaksanakeun ieu pancen Camati Sakti. Sanggup pisan. Malah dewek geus lila kaeunteupan ku rasa panasaran hayang panggih sarta ijen jajaten jeung jalma anu ngaran si Rawing. Irah dewek kudu ini tiel. Laras anting anu harita kadenge ngajawab.
Ieu kahayang teh pugu geus lila disindem dina jero hate. Nu mata leuwih gancang tang dube leuwih hade. Kuring memang geus teu sabar hayang geura laksana eta kahayang. Nu mata ulah diisuk pagetokeun deui. Poe ieu keneh be ceuk kuring mah nya. Sarta teangan anu ngaran Jakasinangling jeung Ayu Manganti. Kitu tah Mbah Camati. Laras Anting bangun anu teu sabar hayang geura bisa laksana karep ejeng kahayangna. Suka ejeng sugema sigana teh upama geus ningali sirah Jakasinangling ejeng Ayu Manganti. Kaayaan pribadina Laras Anting memang geus robah. Jiwana geus kakotoran ku rasa cecep ejeng geuleuh ka jalma anu dianggapna geus hianat sarta ngancurkeun cinta jeung harepan hirupna. Si Topeng Mayit kadenge harita nyarita deui. Tah, lamun memang bener ilaing sanggup Camati Sakti, entong dililakeun deui nya. Dina poe ieu keneh, ilaing miang sarta naon rupa pancen anu kudu dilaksanakeun ulah nepikeun ka gagal. Kudu hasil, sanajan kumaha carana bae oge. Sabab lamun nepikeun ka gagal, eueuh hartina si laing datang deui ka dieu. Kumaha karti? Tenang. Dewek moal make jeung kudu gagal dina bangsa ngalaksanakeun pancen. Dewek lain jago kamari sore anu tacan asa ku pengalaman ejeng naon makalangan di dunia kajawaraan. Dina mergasa hianat ejeng binasa kasasama geus pagawean dewek. Sanajan aja geus kolot moal make kudu muyang tanaga dewek kanu sejen ku soal urusan anu saperti kitu. Syukur lamun kitu. Tapi tetep ilaing kudu waspada Camati. Ulah nganggap enteng ka jalma anu ngaran Sirawing sarta usahakeun ulah nepikeun ka eleh jajaten ku Sirawing. Sabab eta jalma kawilang bakal jadi panghalang karena pemaksudan urang dina waktu anu bakal datang. Bakal jadi ancaman pikeun urang. Lumata, lamun memang ilaing mampu podaran sekalian anu ngaran Sirawing nya. Soal gampang eta mah sing percaya ka dewek. Sabab dina lambaran kahirupan dewek anu kudu mah dijelaskeun. Kakara jeung ilaing, dewek make jeung ngalalapan eleh jajaten ka titih pangarti. Jadi henteu mustahil upama ilaing ke dina waktu anu bakal datang bakal ngawasa kahirupan di dunia kajawaraan. Kadenge dina waktu harita Laras Anting milu nyarita deui. Tapi tetep tindakan anu dilakukan kudu make jeung itungan. Sabab sanajan bener si Jakasinangling ejeng Ayu Manganti mah moal aya hartina keur diri Mbah Camati Sakti. Tapi ngaran Sirawing ulah dianggap enteng Mbah. Sakumaha anu dijelaskeun ku salaki kuring, ieu pemaksudan teh ulah nepikeun ka gagal. Sabab lamun gagal ceuk cohagna mah eueuh hartina Mbah Camati Sakti salaku jago kolot make kudu lila-lila hirup di alam pawenangan. Kitu tah Mbah Camati. Dewek ngarti sarta dewek janji moal nepikeun ka gagal dina ngalaksanakeun ieu pancen. Sabab umpama dewek nepikeun ka henteu mampu ku ilmu silat, dewek masih kene sanggup pikeun ngahontal tujuan ku ngagunakeun muslihat anu sejenna. Kitu tah Laras Anting. Nya syukur be atuh ari kitu mah. Kuring jeung anu jadi salaki percaya sapinuhna kana kemampuan Mbah Camati anu dina waktuna engke kahayang anu geus lila diancam ku kuring teh akhirna ngabukti jadi kenyataan. Sanggeusna ngarasa cukup babadamian. Mbah Camati Sakti si setan galunggung geus teu miceun deui waktu anu teu pugu. Dina poe eta keneh manehna indit pikeun ngalaksanakeun pancen si Topeng Mayit. Geusan nyumponan kahayang Laras Anting anu keukeuh. Hayang hadiah mangrupa sirahna Jakasinangling ejeng Ayu Manganti. Sanggeusna Mbah Camati Sakti indit, Laras Anting ngareret ka si Topeng Mayit anu jadi salakina terus nyarita. Kumaha kira-kira Kang?
Nah bener bakal mampu gitu tah baca mati sakti ngungkulan si Rawing. Upama diparengkeun kudu bantro kekuatan ijen jajaten jeung si Rawing. Akang boga keyakinan manehna bakal mampu anting. Sabab ajen pangartina Mbah Camati Sakti geus bisa kaukur ku akang. Nu matak teu kudu salempang. Tenangkeun hate jeung pikiran, nu penting pamaksudan bakal laksana dina kanan. Urang daguan we nya hasil pagawean si Mbah Camati Sakti. Laras anting ngarangkul ka si Topeng Mayit bari terus ngomong deui lalaunan. Kang, abdi masih kana tetep penasaran sabab can dilatih bae jurus geningan ku akang. Padahal abdi salaku anu jadi pamajikan si Topeng Mayit kudu leuwih maher dina hal ilmu silat, Kang. Tenang anting. Akang moal make kudu jalir janji kalau jadi pamajikan. Di mana engke geus nyase waktuna pasti ku akang bakal dilatih jurus-jurus anu ampuh. Ilmu silat anu arang langka dipipoga ku jago-jago silat anu ayeuna keur makalangan. Lahan kosong upama memang dibutuhkeun maka ke tempat latihan. Daya salahna upama buru-buru dibangun, Kang. Sabab kakarasa babaraha poe oge anggota urang beterus nambahan geningan, Kang. Can sabaraha ieu mah anting. Engke mah satiap pupuh lemur kudu tunduk ke akang. Anu akhirna satiap pelemuran sacara henteu langsung aya dina kakawasaan urang. Urang geus henteu kudu susah ku sagala rupa urusan. Nu matak bagja keur laras anting ngahiji jeung akang. Memang abdi bagja, Kang. Ngan kebagjaan teh bakal lebih sampurna upama sirah si Jaka Sinangling jeung sirah si Ayu Manganti geus dibawa sarta katingali ku abdi. Sabab abdi moal olehna teuli, Kang. Urang kudu percaya kana kemampuan si Camati Sakti. Manehna kawilan jago kolot anu geus lila makalangan di dunia kajawaraan. Bisa sote manehna tunduk jeung talu lantaran ku akang. Lamun ku jago anu sejena cantang tu. Si Camati Sakti lain ngan ukur hebat ilmu silatna wungkul. Tapi salian ti eta manehna oge leuwih asak dina pangalaman. Bakal mampu ngungkulan kaayaan anu lumaku karanapan ku dirina upama teh mah nepikeun ka bener katitih pangarti ku si Rawing. Tapi akang boga keyakinan si Camati Sakti si setan galunggung. Lamun bantrok jeung si Rawing manehna nu bakal unggul. Kangaranan hate jeung pikiran atawa jiwa geus kapangaruhan ku rasa cecep jeung kangewa kasasama. Utamana ka jalma anu dianggapna geus hianat ngancurkeun rasa cinta jeung harpanana. Laras anting jade milu lumampah dina jalan anu salah. Geus teu mikirkeun dosa kasasama mangsa menta sirah Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti anu sok padahal estu teu boga dosa. Si Topeng Mayit malas rangkulan laras anting anu jadi pamajikanana bari kadenge harita nyarita deui. Lancek anting nyatana Aji Sutra bet kalakah ngejat indit. Sakuduna manehna ngarti saperti halna anu sejen ngebaktikeun diri ngahijikeun diri jeung urang. Kita kudu mikiran Kang Aci kan bae lah. Da kitu meureunnan kahayangna, Kang. Nu penting raja kaya anu aya di dieu sasatna raja kaya pun bapa ayeuna geus jadi milik urang, Kang. Moal make kudu buru-buru beak sanajan urang geus boga turunan. Lain beak tapi kalahkah nambahan anting. Sabab geus aya dina pikiran akang di mana engke paguron Topeng Laras geus beuki loba anggotana anu saterusna tiap-tiap pupuh lembur jalma-jalma anu pihak ka urang geus bisa dipastikeun kabehanana bakal mere upeti ka urang. Lian teh eta kangaranan urang geus ngawasa dunia kajawaraan rek neangan naon deui anu sifatna harta banda atawa raja kaya. Moal make kuduna neangan nu kitu mah anting. Pastina oge daratang sorangan. Laras anting ungeuk di barung jeung imut terus nyarita. Memang pasti kitu engke kanyataanna teh, Kang. Sabab abdi oge boga kayakinan jago silat di mana bae kangaranan anu makalangan di dunia kejawaraan
moal anu mampu pikeun ngungkulan ilmu salaki abdi. Bet kamari oge dina waktuna acara pesta bubaran ku abdi diperhatikeun ejeng didengekeun teh taya saurang oge nu kaliwat teu ngobrolkeun ngaran si Topeng Majid. Hebat abdi bagja Kang boga salaki karajana Jawara. Syukur lamun kitu Anting. Anting ngarasa bagja sarta narima kana kanyataan anu ayeuna karandapan. Dalah sanajan akang oge boga tujuan teh memang hayang nyenangkeun ejeng ngabagjakeun anu jadi pamajikan. Gemata ti ayeuna kaharep mah nya laras Anting geus henteu kudu loba pamikiran naon-naon. Setiap kahayang pasti bakal kasoran. Tapi Kang abdi mun merhatikeun sanca dauk ejeng Dewi Angrum bet beda katingalina. Sigana bae aya hubungan anu leuwih ti biasa Kang atawa memang aya hubungan anu khusus kitu tah Kang? Untuk kudu kaget Anting. Akang geus nyaho ti beh dituna keneh ngeunaan hubungan si sanca dauk ejeng Dewi Angrum. Ngankeun bae teu kudu diganggu. Sabab memang duanana saling ngabutuhkeun. Asal nu penting henteu ngarugikeun ka akang. Sanca dauk jeung si Dewi Angrum mangrupa anak buah urang nu pangheulana nempongkeun rasa bela ejeng baktina. Kitu tah Anting. Nya ari cek anu jadi salaki tos kitu mah abdi oge moal ganggu Kang. Da bisa kamaklum ka abdi oge atuh. Kangaranan lalaki ejeng awewe anu geus pada boga pangalaman tur silipi kabutuh tangtu be geus teu aneh deui upama deukeut ejeng layet hubunganana. Loba deui obrolan anu sejena antara si Topeng Majid ejeng laras Anting. Anu duanana kawilang jalma nu cicing di tempat nu pangluhurna di paguron Topeng Laras. Da puguh salaku pucuk pingpinan. Caturkeun di tempat sejen, wanci lepas tengah poe, jaka sinangling nu aya di kebon saperti biasa di anteuran dahar ku ayu manganti anu jadi pamajikan. Caricing di tempat ieuh bari dahar bareng, bisa katara dina paroman, cikep, caritaan ejeng teutepan eta dua insan pada aya dina rasa kabagjaan. Ayu manganti anu harita kadenge nyarita. Saur ama Kang, ulah diteker teuing di kebon tah tanaga. Bili engke dina waktosna latihan jadi capek sareng leuleus. Pokona mah kedah tiasa ngatur waktu sareng tanaga saurna teh. Margi kangaranan latihan mah kedah teras Kang. Jaka sinangling imut bari terus ngawalon.